Sanjaya darah asli Nasoma Gelar Raja Warak Pedang Dewa Guruna Abah Raksa Jaga Temeyang Sora tanpa lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa sadayana wadia balad dongeng tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng sonten wilujeng batapang dangu deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti kandaga tepas Sunda YouTube. Alhamdulillah siaran dongeng sonten ieu di backsonan dipirig ku hujan ku suanten hujan anu ngagebret pamiarsanya kumaha deui atuh datos usumna parantos dongkap usum ngiji kanggo para petani siap-siap atunya kanggo turun ka sawah oge ka baraya sadayana sing atos-atos kumargi di wewengkon urang maningan aya we nya boh banjirna boh kumahana mugi-mugi sadayana ditangtayungan ku Allah taala teu aya nanaon teu aya musibah kitu kieu sapertos nu atos-atos amin ya rabbal alamin. Pamirsa sadayana urang ngeureuyeuh naraskeun hanca nu katunda hapunten bilih rada ngaguru nya kumargi backsona ya backson alam alias hujan anu nuju ngagebret tarik. Mugi-mugi masih genre nya eces keneh suanten akina. Urang keureueuh dongengna nya ka bagian kasabaraha ieu teh ka 38 dina jejer carios Ratu Candana Sutra. Lalampahan si Jawara Pedang Dewa Sanjaya Galunggung. Tos sabaraha ribu episode ieu teh. Aduh ngadongeng Sanjaya ti mimiti Jawara Gunung Galunggungnya pamirsa. Mugi-mugi teu barosannya urang keureueuh ulah hilap kangge nu nembean mancon nembean ngadangukeun mangga di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna oge nya. Aya murid aki nu ngadongengnya namina Mang Otong channelna Dongeng Mang Otong mangga bilih aya nu resep kana dongeng-dongeng Sunda anjeunna oge nuju diajar ngadongeng di channel Dongeng Mang Otong dibujeng we kapalih ditu upami palai ngadangukeun nya. Nyuwunkeun pangrojongna urang sasarengan ngamumule seni dongeng Sunda sasarengan nu tiasa ngadarongeng mangga ngadarongeng anu teu tiasa atuh urang janten mancowerna alias tukang ngadangukeunana nya. Para asamakna sor pajigurna mangga kaparayun sadayana prung panon si awewe anu bukna acak-acakan eta molotot regeng kusabab ruas nempo Sanjaya jeung payung sarimit keur papuket bari silih tangkeuk. Jeritan teu dihaja eta ngaruaskeun Sanjaya jeung payung sarimit. Gancang maranehna ngalepaskeun tangkeupana sewang-sewangan tuluy malik neuteub ka angin bikang. Oh anjeun cek payung sarimit anu pernah panggih jeung angin bikang dina kajadian malaikat peuting teh. Sanjaya teu puguh rampa teu puguh rasa Ditutup ku angin bikang salila-lila ku sorot panon anu seukeut kawas nu nembus kana jantung. Manehna bisa ngarasakeun naon nu aya dina dadan angin bikang harita.
Jelas pemandangan nu ditempo ku angin bikang tadi pastina nganyerikeun pisan hate si Wanoja. Tapi Sanjaya teu sangaja nganyerikeun hate angin bikang, manehna teu nyangka sacongo buuke lamun bakal kapergo pisan kawas kitu ku angin bikang. Hatur nuhun kana bantuanana anjeun. Salila ieu geus ngajaga Sanjaya, cek payung Sarimit ka angin bikang, tapi nu diajak nyarita ukur cicing balem. Ngabatem tegerak seeutik ge sirahna rada tungkul, tapi panon nama nutup seukeut lempeng ke arah hareup. Payung Sarimit ngalengkah ngadegetan ka angin bikang. Anjeun timburu nya. Sanjaya ngarasa salempang pisan ningali angin bikang cicing bae. Kahariwangna beuki nambahan sawaktu nampo payung Sarimit tadi ngadegetan ka angin bikang anu kawas gunung anu kerek bitu pisan. Sanjaya gancang nyampurkeun ka payung Sarimit satengah halang lengkahna. Sanggan teu leuwih deukeut ka angin bikang, tapi sameme Sanjaya ngarawel leungeunna payung Sarimit. Angin bikang kaburu nyarita beringal lugas pedangna, serepet. Pedang diacungkeun ka hareupeun payung Sarimit. Hiji waktu, urang bakal panggih sarta ngadu nyawa ngagunakeun pedang masing-masing. Naon maksud anjeun nyarita kitu ka kuring angin bikang? Cek payung Sarimit. Catet dina jero utek anjeun. Mimiti poe ayeuna anjeun musuh kerot kuring. Plesat angin bikang init kitu bae dina gerakan anu gancang kacida. Sanjaya harita rek ngudag sabab nyaho lamun angin bikang pepeus hatena. Tapi leungeunna kaburu disamer dijewang ku payung Sarimit nyeun gerakanna jadi kandeg. Keun antep bae. Kuring tembung anjeun jeung manehna mumusuhan. Kege lamun hatena geus tiis. Manehna poho ka kuring. Pamohalan teu mungkin. Kuring apal pisan kumaha sifatna angin bikang. Manehna bakal tetap nganggap anjeun musuh gerotna. Kusabab hatena tatu sawaktu nempo urang keur tatangkeupan bieu. Kunaon hatena tatu emangna anjeun teh salakina? Memang lain, tapi manehna bogoh pisan ka kuring sarta ulah mikiran heula angin bikang. Kuring bisa ngawasa kana murkana aya hal anu leuwih penting tibatan rasa timburun angin bikang. Sanjaya ngarahuh tuluy narik napas panjang, miceun rasa kesel jeung bingungna. Payung Sarimit harita leungeunna ngusiwal kana jero pinjungna. Tina belahan dadana manehna nyokot hiji barang anu nyatana mah hiji daun seureuh anu geus dilinting pageuh jadi leutik. Daun seureuh teh diasongkeun ka Sanjaya. Gayem ieu daun seureuh sarta teureui ulah aya anu nyesa saeutik ge. Tangtu bae jawara pedang dewa ngarasa heran sarta kerung tarangna. Sanajan leungeunna mah tetep nampanan lintingan daun seureuh nu diasongkeun ku payung Sarimit. Naon maksud anjeun nitah kuring ngadahar daun seureuh ieu ratih kumala? Kuring teh apal grentes hate anjeun Sanjaya. Anjeun hayang mibanda ilmu kawas tadi, bisa ngarubah diri jadi badag kawas raksasa. Kuring geus nyiapkeun daun seureuh eta. Di jero daun seureuh kuring nyimpen sakabeh kakuatan jeung ilmu kuring. Tangtuna anu unggulan bae, ilmu-ilmu hampang mah ku kuring teu diasupkeun kana daun seureuh eta. Sabab teu pati guna pikeun anjeun ge, da anjeun geus boga loba ilmu anu leuwih harebat. Lamun anjeun ngadahar daun seureuh eta tapi taya nu nyesa,
Sakabeh kekuatan sarana ilmu unggulan kuring bakal jadi milik anjeun. Anjeun bisa ti wikrama ngarubah wujud jadi raksasa atau jadi jalma leutik pisan sagede tongo. Ku cara ukur ngiceupkeun panon sarta ngagerentos dina hate sakumaha kahayang anjeun. Ngageter leungeun Sanjaya galunggung nyaklan daun seureuh eta sanggeusna ngadenge katerangan kitu ti payung sarimbit. Tapi hati Sanjaya masih rada ham-ham. Kusabab manehna teu nyangka lamun bakal menang daun seureuh nu ngandung kasaktian eta. Sanjaya neutup daun seureuh nu aya dina leungeunna sedengkeun payung sanimbit nempo langit nu harita beuki hibar ku layung koneng. Kunci nama aya dina napas jeung daya cipta. Tahan napas anjeun sarta timbulkeun daya cipta dina jero batin anjeun. Naon bae anu hayang diciptakeun ku anjeun bakal ngawujud dina kanyataan. Nah bener kitu, Sanjaya hatena beuki ratu. Eta anu dingaranan ilmu Dewa Takara, anu dipibanda ku prajurit-prajurit unggulan ti karaton Laut Kidul. Sanjaya masih ngahulang kawas anu teu percaya narima daun seureuh sahebat eta. Sok aya gayem tuluy teureui. Daun seureuh teh akhirna mah diwawalkeun kana baham ku Sanjaya tuluy digayem. Krauk krauk krak kretak pletok. Aduh, Sanjaya ngagoak muringis sabab lintingan daun seureuh teh si horeng sabaktu digayem mah teuas karasana nandingan batu. Aduh, oni kawas ngagegel batu aliki atuh. Gereneng Sanjaya bari nyaklan calehamna nu karasa nyeri akibat tina ngagegel barang teuas. Padahal di dahar teh nu digayem teh ukur salambar daun anu dilintingkeun. Tapi teuasna kawas nu rek ngaropolkeun huntu. Terus dahar nu teuas eta teh kumpulan tenaga jero gaib anu dipadatkeun ku kuring dina jero daun seureuh eta. Terus bae gayem ulah eureun. Waktu Sanjaya ngagayam deui krauk krauk pletuk kletuk krauk krauk pletok pletok dorok dok krakak. Kuring ngadahar daun atau ngadahar pecahan kenteng ieu teh. Gelantas Sanjaya dina batina tapi baham nama terus maksakeun ngagayam daun seureuh ajaib eta, tapi ka akhirna mah jadi lembut. Jadi lemes tuluy diteureuy tapi taya anu nyesa. Aduh. Sanjaya ngagebeg. Bari leungeunna nyaklan leungeun kencana. Panas kieu. Awak kuring jadi panas ngahayap kieu. Aduh, panas pisan. Aduh, panas. Tahan. Eta anu dingaranan rasukan inti gaib anu ngahiji dina getih daging jeung tulang anjeun. Jiwa jeung roh anjeun geus ngahiji di jero gaib Laut Kidul. Sanjaya nahan hawa panas sakuat tanaga tapi ka sakujur badana juuh baseuh ku kesang. Bukna kawas geus mandi. Baseuh jibrug. Sanggeusna sababaraha kedapan hawa panas teh lalaunan leungit diganti ku hawa tiis anu seger. Panenjo panon kuring jadi bengras. Caang pisan kabeh katempo jelas jeung endah ratih. Getih siluman geus ngalebur dina getih anjeun Sanjaya. Ayeuna kari indit ka karaton Selat Bangkat. Saurang sobat anjeun ngadago di ditu. Miharep pitulung anjeun pikeun ngabebaskeun dirina. Samemeh peuting purnama datang. Heulang samudra. Gerem Sanjaya ingat ka sobatna diculik ku Mega Senu jeung Lantang Suri. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng dialpukan ku afiliasi ti Shopee. Kanca wargi sadayana nu resep gulah galeuh balanjanya di Shopee mangga tiasa ngalangkungan dongeng Aki. Carana kumaha Ki? Klik we salah sawius produk anu dipajang di dongeng Aki nya. Boh buku, boh iket, boh naon bae klik salah sawiusna.
Sarantos diklik pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee-na tidinya mah tos lebet ke aplikasi Shopee mangga bebas bade gulah galeuh naon bae oge nya bade ngagaluh sarung ngagaluh kompor mangga sakumaha sakohoyong pamirsa. Gulah galeuh ngalangkungan dongeng aki di Shopee sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Hatur nuhun utos balanja oge anu rantos ngarojong. Hapunten ya bilih backsona masih ngaguruh kumargi hujannya ngagebret ageng pisan. Urang keur dongengna prung. Selamat kenalang samudra sangkan terjadi tumbal urang-urang selat bangkat. Nah anjeun moal milu ka ditu ratih. Kuring bakal milu tapi moal milu campur. Kunaon? Kusabab anjeun kudu ngabuktikeun sorangan kahebatan ilmu Dewata Kara anu bieu ngahiji dina jiwa raga anjeun eta. Sanjaya unggut-unggutan paham naon maksud payung sarimit. Rupana si Wanoja teh hayang Sanjaya boga kayakinan kana kahebatan ilmu Dewata Kara. Tapi ka Sanjaya diantep nyorangan yang hareupan urang-urang selat bangkat anu kawentar laluhur ilmuna. Wanci nyerelek harita geus harieum beungeut. Sanjaya gancang lumampah nuju ka selat bangkat dianteur ku payung sarimit. Payung sarimit apal di mana ayana karaton selat bangkat. Sabab sawaktu ini ti laut kidul manehna teh langsung ngajugjug ka selat bangkat. Sabab nyangkana Sanjaya aya di selat bangkat. Tapi nyata nama Sanjaya eueuh di selat bangkat teh nyantukna mah payung sarimit ninggalkeun selat bangkat pikeun neangan Sanjaya galunggung nya kapanggih pisan sawaktu bareng jeung angin bikang sarta dihadang ku 3 utusan Ratu Candana Sutra. Tapi sawaktu tepi katapel wates wilayah selat bangkat maranehna pasaran og pisan jeung awewe-awewe geulis anu jumlahna aya 8 urang. Kabeh mibana rupa geulis jeung dedegan anu mayus, parantes jelangkung lenjang, dadana marontok, make papakean ala kadarna kawas anu ngahaja sangkan ngahudang gairah kaum lalaki. Kaluhurna marake kutang, kahandapna marake calana merecat sabitis. Ukur saurang nu make panutup nyaeta jubah ipis warna biru. Warna hejo kolot pamirsa. 8 urang awewe garilis eta langsung ngepung Sanjaya jeung payung sarimit, tapi payung sarimit harita langsung ngabantingkeun leungeunna kana taneuh. Duh, pladu, haseup bodas ngelun kandel pisan ngabulen sakujur awakna payung sarimit. Sawaktu haseup urai katiup angin, wujudna payung sarimit geus ngiles ngaleungit eueuh di eta tempat. Payung sarimit teh bener-bener moal milu campur urusan Sanjaya jeung urang-urang selat bangkat. Manehna hayang Sanjaya mampu ngarubuhkeun 8 awewe urang selat bangkat eta ngagunakeun ilmu Dewata Kara anu geus diwariskeun ku dirina. Wilujeng sumping di wewengkon selat bangkat Jawara Pedang Dewa. Cek salah seorang awewe nu make jubah hejo kolot ipis sarta mawa pedang dina tonggongna. Saha anjeun teh? Geuning apal ka kuring? Tanya Sanjaya bari neuteup ka si awewe. Kuring teh mega sendu anu nyaksian tarung anjeun ngalawan begal burit teh. Walon si awewe. Oh, jadi anjeun anu geus nyulik sobat kuring heulang samudra. Bener pisan. Ayeuna kuring ditugaskeun ku Nyai Ratu pikeun mapag kedatangan anjeun Jawara. Di mana Ratu anjeun tepi ka apa lamun kuring bakal datang? Mega sendu anu beungeutna ngadaun seureuh.
Imut ngaglenyuk kareutna keur sorot panona mancarkeun daya pangirut anu kuat. Tapi Sanjaya geus apal kalemahan ilmu kitu. Sanjaya teu kapangaruhan sabab manehna teu lila-lila teu panona Mega Sendu. Kamana bae anjeun nyamuni bakal katohian ku Nyai Ratu mah. Sabab Nyai Ratu mibanda ilmu kalana iblis anu bisa nunjukkeun di mana jalma anu keur dipikiran ku anjeunna. Anjeun teh dipikasono pisan ku Nyai Ratu. Tapi ka Nyai Ratu apa lamun anjeun keur lumampah keur nuju ka wewengkon kami? Jawara Pedang Dewa unggut-unggutan. Sabab manehna pernah ngadenge ngeunaan ilmu kalana iblis anu memang dipibanda ku Nyai Ratu Candana Sutra. Hal eta pikeun Sanjaya teu kudu dipasualkeun deui. Ku sabab eta Sanjaya langsung bae nyarita dari anaker. Kuring menta ayeuna keneh heulang samudra dibebaskeun. Tangtu kami bakal nedunan pamenta anjeun eta pikeun ngabebaskeun heulang samudra. Tapi syaratna hiji, anjeun kudu cicing jeung kami ti mimiti peuting ayeuna. Walon Mega Sendu beringi ngeletan sagala rupa. Kawas nu nafsu pisan nempo Sanjaya teh. Kumaha lamun kuring nolak sarta teu satuju kana syarat anjeun eta? Kami moal ngabebaskeun heulang samudra. Lamun kitu, kuring kudu ngarebutna tina leungeun aranjeun. Anjeun moal mampu, moal bakal mampu ngalakukeun ana Jawara Pedang Dewa. Tempo tuh kami aya sabaraha urang, sedangkan anjeun mapan ngalawan Lantang Suri hiji lawan hiji ge eleh. Sanjaya seripis. Asana kuring kapaksa make jalan heura sabab aranjeun teu bisa diajak badami hade. Kami geus siap ngaladenan anjeun rek kasar rek lemes ge Jawara Pedang Dewa. Ulah kaduhung lamun anjeun ge bakal tatu ku jalan kasar kuring Mega Sendu. Kami geus siap moal aya kaduhung di hate kami mah. Saterusna Mega Sendu neuteup ka 4 urang anak buahna nu nangtung di belah katuhu sirahna unggeuk saeutik minangka isarah. 4 urang wanoja teh langsung bae maju babarengan narajang ka Sanjaya. Hiat, siat, hiat, hat, jeng, sebrut, hiuk. 2 tajongan datang ti hareup ngarah kana dada jeung sirahna Jawara Pedang Dewa sedengkeun ti kenca jeung katuhu. 2 totokan tarik nyamar kana beung jeung handapeun kelek. Digempur kitu Sanjaya teu galider seeutik ge. Sukuna ngagenjot dina gerakan ajeng simeut corelat jeleng celek. Sanjaya pindah tempat ka satukangeun wanoja di belah kenca anu papakeanana make kutang beureum jeung dicalana hideung sabitis. 2 tajongan poos sedengkeun 2 totokan meh bae bentrok. Sawaktu nu opatan keur bingung neangan Sanjaya nu ngadadak ngiles. Si kutang beureum ngadadak ngajerit. Tuluy awakna macang tarik nubruk baturna nu aya di hareupeunana. Bledak deung. Ah! 2 nana labuh ting gulitik patumbang tindih si kutang beureum teu bisa hudang deui sabab cangkengna remuk dijejak ku tajongan Sanjaya nu geus dieusi ku Aji Karangsewu. Kurang ajar, Sumarni rubuh, Sarkesi maju. Hiat! 2 wanoja nu tadi ngalancarkeun tajongan ka Sanjaya malik tuluy ting garajleng narajang deui. Di kutang hejo lumut ngirimkeun panimpugna nu ngadius tarik dibarengan ku hawa angin panas ngaheab ngarah kana dada kencana Sanjaya galunggung. Sedengkeun baturna nu make kutang coklat ngora anu disebut Sarkesi ngolebat gancang ka handap sukuna ngababad ngarah kana bincurangna Jawara Pedang Dewa. Dina kayan kitu corelat kolebat jeleg. Adadak hadir di atas tempat seorang awewe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum dengan kencana ngelek boboko.
Sedenggeuleuan katunan nyekla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Heup heup ieu ulah waka dituluykeun ieu da waktosna ge kabujang seep. Mending rareureun heula ieu ngeusih heula tanagi. Ieu ngangge ieu aya ieu ibi nyanak cucur tuh. Aya nyanak galendo tuh, burayot, putri noong tuh, aya nagasari tah. Aya caneprot, segala macam dicanak ieu teh. Sabangsaning kukuehan ieu. Putu mayang pokokna mah putu Bah Agus oge digandong. Wah, pemirsa. Aduh, alewoh si bibi yeuh. Norojol beri dagangnya cucurna bi lah 5 siki mah urang huapkeun. Awas jeung citeh panas pemirsa. Ku norojolna bisa witi urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalampahan Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Ratu Candana Sutra bagian ka-38 cagurang teuneun dihaneuleum sieum gesan sampeureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana para mancowar sadayana anu satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Satacan Aki amit mungkur sakedap tos lami teu ngolebat ngaroris pairan atanapi komenan pamirsa urang aos heula saha wae nu tos hadir di bagian 38 kamari. Aya Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur hatur nuhun amin. Hatur nuhun pidoana oge hadirna FRP 76 teh hadir ki. Makin puyang cenah kisah cintana Sanjaya mah rada kabeng batan ya teh Sanjaya teh duh. Kang Asep Suherman di Bekasi hatur nuhun amin. Hatur nuhun pidoana Kang Anang Brahma anu manco salawasna ya Jawara kumis beracun. Aduh di Palihan Jatinangor hatur nuhun. Salampang Wanoh ti Bandung Jalupang Kidul Kang Andri Pratama hatur nuhun oge Teteh Rokaya di Cianjur Mekah hatur nuhun ya pangintun ieu na ararasak ya cengna. Kang Amin Aminuddin ti Garut oge Kang Ade Sukarna nya kasupuan di Bandungna Kang Irfan Yudiana Gari ti Raja Mandala sareng Kang Tajudin Pijit ti Palihan Sumedang. Oge aya Kang Nang Nurholis nu ngageugeuh Tegal, Kang Depan RRS ti Garut tea. Oge Kang Dani Sujata ti Bandung, Kang Dudi Suryadi nya hatur nuhun oge ti Bandung sami. Kang Deka Panyawangan di Jakarta na amin hatur nuhun pisan pidoana Kang Agus Muklis di Bogor hatur nuhun. M Karim Ahmad sauna ti Rangas Bandung ki mugi Aki sehat satas amin. Ki bade tumaros pami Koperasi Merah Putih di tempat Aki tos cair tacan nembe bade dibangunkeun ieuna sauna ti PT Agrinas Pangan sareng ti TNI anu ditugaskeun ngabangun gudang sareng gerai-gerai teh. Nu tos aya tanahna bade dibangunkeun kaleresan di Desa Aki aya tanahna. Yang we oge Kang Faiza Abdul Mugit Karawang, Kang Topik Abadi ti Kircon, Teh Esther Adelit oge Kang Setiabudi si Jawara Kopi Sakti. Teh Linda Imut ti Bandung, Teh Yulina Belia ti Tasik, Teteh Tami Maliha ti Ciamis. Teh Intan Ramadhani ti Garut, Kang Prabu Arjuna anu ngageugeuh Palihan naon eta teh hilap abdi di Palihan belah itu Ciamis teh Kang Agus Somandri ti Garut nya, Kang Prabu Arjuna teh ti Banjar nya hatur nuhun. Pamirsa sadayana hatur nuhun ka sadayana nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge ngarojong kana padaran-padaran dongeng Aki. Hatur nuhun. Sakitu heula panggitan nu tiasa kapihatur pamirsa. Akina amit mungkur heula mugi sadayana rahayu berkah salamet aya naon-naon. Mangga permios cag hanca.